uningat di mana ka kaula kumaha uningat di mana nya ari apa matina ilmu naon ilmu kamaripatan tina zat sifat asma sareng apal datna wujuda kieu sifatna kieu pagaweanna kieu atuna mina ge kedah kitu ampun sepuh jeung deui hidup datang ka dieu teh tengah haja nuju kabur sanes anu tukang lain Dedi Mulyadi tapi dawala ngaku Dedi sia teh teu eulem-eulem ngaku bapak aing teu kira-kira itu mah gubernur beunghar bager aya sia pedit nah dangaran Dedi Mulyadi mah loba lain gubernur wae ayo euy kitu wayahna moal panggih dengan Gatotkaca kemana ge wayahna buncir sok dengan pengalaman lalajo saemara asik abdi bubarang lalajo saemara abah alhamdulillah abah aya nonyok salira sanaos name penak tapi benten aurana anjeun gede bohong naon kaula bohong anjeun timbalan aing batur dipake aringaran sorangan disumput-sumput nah salira uninga ka kaula apa anjeun teh lain jaka lalana nya saha kaula ngaran anjeun iya Gatotkaca nya oi Gusti nu ampun jeung deui anjeun teh lain teh puguh dumuk da dumuk anjeun teh puguh di negara Amartapura panglima angkatan tinggi negara Amarta leres waduh ampun sepuh ampun nah make jeung ngabohong ka kaula ulah wantun-wantun ngabohong di dieu uningat di mana ka kaula kumaha uningat di mana nya ari apa matina ilmu naon ilmu kamaripatan tina zat sifat asma sareng apal datna wujuda kieu sifatna kieu pagaweanna kieu atuna mina ge kedah kitu ampun sepuh jeung deui hidup datang ka dieu teh tengah haja nuju kabur sanes tapi ka wacis kieu ipanita cik upami laras salira uningan naon masalahna kalua kabur kabur hidup tek jalaran hidup pada ditikahkeun ka Lesmining Puri putra Prabu Duryudana hidup teu kersa diancam pati we hidup teh ku Arjuna leres ampun sepuh ampun nah batur mah dikawinkeun teh daek mah henteu batur mah resep dikawinkeun naon sababna kaula teh nolak tidak teu acan aya rasa bogoh dina hate kaula teh ka istri kumaha teu acan aya rasa bogoh kaula teh di baheula sapanjang inget dugi ka ayeuna sagede kieu kaula teh teu apal rasa bogoh ka istri teh kumaha oh jadi anjeun teh can pernah bogoh ka awewe teu acan eta ningali istri kumaha biasa-biasa wae biasa-biasa tibalan ari nepo lalaki homo leres anjeun teh biasa-biasa ka istri biasa nempo istri geulis biasa
punten ye rada jorang ye rada cawoka lamun nempo ping-ping istri kumaha biasa nempo bitis biasa teu normal ieu budak ya kaula mah tong boro ningali ping-ping istri aya kutang di poe jangar kana sirah teu normal kayak itu sakantenan ulahnya serangan atuh sakantenan kaula teh bade naroskeun ieu teh kaula teh leres bade ditikahkeun ka Dewi Lesmining Puri ari ditikahkeun mah ditikahkeun ngan anjeun kaituna bakal diracun ku nagara astina ai ini baingan kaula sepuh kaula teh kataji ku salira maksudna da kaula wangsul ka nagara Amarta pasti kaula bakal dipateni ku Paman Arjuna. Lajeng kumaha upami kaula teh bade maguron ka salira. Maksudna bade guguru. Bade guguru di malan. Guguru naon? Gatot Kaca teh katelah oranana beraja Kang Tumama. Moal aya pakarang anu teurak ka Raden Gatot Kaca otot kawat balung besi tulang baja. Ayeuna bade guguru ka nu rarempo guguru naon? Kaula teh kataji ke ilmu anu tadi. Ilmu naon? Ilmu kamaripatan. Ilmu kamaripatan tibalan. Kumaha upami kaula jadi murid salira? Ya, ari keke mah teu naon. Ngan upami jadi murid kaula hayang ilmu kamaripatan, da sagala rupa ge kedah dibeuli. Aya syaratna. Dipeser ku artos sanes aya syaratna. Syaratna naon? Puasa. Syaratna teh puasa. Sabaraha dinten kaula kedah puasa? Dinten mah sakedap. Sabaraha mingon sakedah. Sabaraha sasi bulan sakedah 10. Sabaraha tahun oge sakedah. Sabaraha lami puasana ya saumur hirup. Puasa saumur hirup leres. Atau kaula mati pae bener. Ari puasa teu dahar teu nginum mah pasti maot saumur hirup. Tapi ieu mah mati geni bari ngopi, puasa bari dadaran. Muasaan naon? Muasaan hawa nafsu anu kawengku ku dada-dada masing-masing manusia. Muasaan tina sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, panasten, dudupak, kurumpak, ngupat timuat. Uyug ria jeung takabur teu kaopan tepayaan medit cap jahe merege hese. Kuat dicaci ku batur, kuat dihina ku batur. Kaula bakal kuat dihina dicaci ku batur. Saha kaula? Pasti. Gatot Kaca bakal kuat dicaci jeung dihina ku batur, pasti bakal kuat. Nah uninga sabab saha nu rek ngahina na ka Gatot Kaca. Saha nu rek ngahina nu nyaci ka Gatot Kaca, boro-boro ngahina ka anjeun kabeh jelema bakal tabeh. Bakal hormat. Lamun gentos marak sukanana ulah eta kakara bakal aya perkara anu datang. Anu tadi disebutkeun ku kaula dicaci dimaki. Maksudna kumaha? Genti mah bajuna ulah eta. Lain nangtang kana perkara ima etang-etang ujian. Da datangna kasabaran teh ku ayeuna perkara nu datang teh ujug-ujug sabar. Rek naon sok perkarana lamun teu disabaran. Ujug-ujug sabar perkara rek naon. Jadi kaula gentos raksukan. Da bajuna ulah make baju ieu da serap ningali bajuna nu ieu mah. Kaula kena digentos kunaon? Hayang jadi murid kaula. Ya hoyong bener tibalan.
lamun anjing hayang jadi murid kaula sok dilebet aya kamar ngan hiji-hijina. Dilebet kamar aya belat. Apa belat? Daun koper. Dina koper eta aya raksukan. Aya stiker di dinya teh Persib juara. Luhurna teh aya seratan Pepadi. Aya tulisan Kopepa. Sok eta acuk ange ku salira. Sae atuh kaula teh sopan lebet. Lamun teh dipiwarang mah leres. Apan ieu mah dipiwarang mangga kalebet sok. Idin kaula. Sae mangga gentos acukna mangga. Barang Raden Gatot Kaca ngagentos raksukanana. Leungit diri anu sayakti ilang warna anu senyata. Gaca ngeleki Raden Gatot Kaca jadi budak leutik. Jadi murang kalih. Awakna hawu. Kulitna hurik. Ceulina ngucur. Borok di mana-mana. Bau hanyir kayaanana. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Salin busana sapisan. Lamun kieu mah pasti aya nu ngahina. Alah, naha ieu teh sepuh kaula teh jadi buhanyir. Jeung ieu culing ngucur teh. Wayahna daek teraskeun teu daek tinggalaan deui. Ngan tadi ge sagarupa oge kudu aya perkara lamun anjeun rek niat kasabaran. Lain nangtang kana perkara tapi hitung-hitung ujian keur anjeun. Di mana geus kieu aya nu nyaci, aya nu maki dijawab ku kasabaran anjeun. Waduh, luar biasa. Ya bangga diteraskeun wae. Nek diteraskeun bangga. Tapi teu pantes ieu teh. Teu pantes naon? Ari awak ieu ari sorak gede. Jadi kena kumaha kaula? Robah sorakna. Dirobah kumaha? Piceun kokotor anu aya dina tikoro. Kokotor anu aya dina tikoro leres, sae banget. Piceun. Ngomong. Nyarios. Buah leuwih teuing teu bisa ngomong budak teh. Nyarios. Aduh, anjir jadi kieu surah aing. Alah, hebat euy si Aki anjir. Hebat abah jadi kieu. Tah, cocok sorakna kieu mah. Anjir hebat si abah euy. Alah. Alah jeung abah bau hanyir deui ampun aing. Tah, genti wujud genti sorak ngaran ganti. Ngaran abdi ganti? Ganti. Saha? Eta cik hayang saha. Kumaha lamun ngaran abdi Bahlil? Nah Bahlil. Pan Bahlil mah ganteng. Buah apa yang paling manis dan? Nya buah apa yang paling manis? Bahlil. Awon atuh eta mah teu cocok. Kirang klop. Aku masih abah weh. Kumaha lamun nami abdi? Saha? Ilama Koli. Ilama Koli Sududu. Ilama Koli teh naon? Duka atuh abdi kita apa? Sududu pokoknya.
di pasihan ngaranku kaula anjeun nyaeta budak buncir. Cocok. Anjir, tidak gatot gaca jadi budak bucir. Tenanau. Tadi ge lamun aya nu nyaci dumaki dijawab. Cing sabar, cing sabar. Nya nuhun aki ditampi. Oh, clear bedra. Barang nuju impal wecana. Di luar ayat tamu duaan. Ari ieu tamu teh nyaeta Astra Jinga sareng Dawala. Anu milarian Raden Gatot Kaca. Jalanan kabur ti nagara Amarta bari dipateni ku Arjuna. Panengahing Pandawa. Apruk-aprukan ieu Asta Jinga sareng Dawala anyoga ieu padepokan. Bla, naon kebenaran dulu itu tinggal euy. Aya padepokan dulu. Dewe kaya nginum cik Dawala euy. Geus ka itu, geus ka dieu neangan juragan Gatot Kaca eueuh. Cik silaing mada sonagar kitu pangmentakeun nginum dewe kaya nginum. Cicing akad di dieu atuh dakwaan. Buru Dawala. Punten kulan. Punten. Teh. Abah, aya tamu, Abah. Nah, ada biasa nama tara aya wayah kieu. Moal tukang kredit Unagi. Nah, ada tara ngiridit. atau tukang paket. Sanes. Ya. Moal MBG. Naon MBG teh? Mas Buah Lil ganteng. Ke si Bahlil. Sanes siga nama. Cicik mundur ka dieu cicik mundur. Punten kulan. Nah, sawawu sorana aing euy. Punten. Ulah maka dijawab aki asa wawu sorana euy. Punten. Tanpu. Anjir, mati si eta anjir. Si Dawala anjir rek naon ka dieu. Alah, si Dawala, aki waler aki. Punten kulan. Mangga. Saha di luar. Abdi saha di jero. Nya cek aing ge nu gelo. Nah, tamu teh kieu. Mangga lingih kalebet. Canak ge opieunana ka dieu. Biheung mere biheung moal. Mangga lingih meuli ieu senana jeblong. Atuh di dinya diwasuh aya emer, hese senana dipaku. Mangga lingih datan nerata ngademan. Datan nerata ngademan. Manggule nyanrana. Dolo itu kagunturan madu kaurugan menyan putih dinten ayeuna kasumpingan menak haturan menak. Gede darajat disebut menak aing nya sepuh nguningakeun abdi mah sanes menak abdi mah jelema biasa jelema cacak muricakan tukang jajalu kadangaran mah teu meuli pan bahasa mah sumohon ujang teh saha di mana teh ke sakedap sapudu pi ieu teh lemur naon nepi kararesi ieu teh ngaranna tutugan Gunung Retawu ja tutugan naon
Gunung Retawu Cisewu Tutugan Gunung Retawu Tutugan Gunung Retawu dupi salira ngenakeun ngaran kaula teh merah kaca merah kaca leres Ari eta dipengker menisai eta teh Anis Kemang mana eta dipengker sanes Anis Kemang ieu teh pun anak si goblok nyebut Anis Kemang ka aing. Awas ya kowe poho cing sabar. Sabar ucit. Heeh we aing sebut Anis Kemang. sanes Anis Kemang ieu teh pun anak ngaranna teh Buncir Gusti eta teh tuang putra leres aduh punten sepuh punten abdi nu ieu teh lamur teu nanaon dupi anjeun teh saha upami dipercanten mangaran abdi teh Dedi Mulyadi ulan Dedi Mulyadi sumuhun di mana jang Dedi Mulyadi teh di mana ti Pasir Huut nya punten we teu nanaon sareng saha ka dieu sareng pun bojo abdi teh ka dieu teh sareng tuang garwa sumuhun mana tuang garwana aya di luar kulan atuna sanes piwarang kelebet sawios pun bojo piwarang ka dieu mangga nah ka garwa teh ai namina bulan Tukang kopi ya. Di mana-mana ge I lain A. euy kadieuna nya euy kadieu cup Het. Semaka bihatur lan ditampi nuhun ieu garwana teh lan garwana teh ieu garwa naon naon ieu teh lain itu sepuh naros ka kuring nanya naon sareng saha ka dieu ka saha ka kuring tuluy cek aing teh sareng pun bojo aya lain ke bojo teh ka saha ka aka teu sangka sia bogoh ka aing paingan susu aing digacel ku sia nguningakeun bulan abdi mah sanes pamajikanana ulah sanes garwa abdi melanceukna dulu itu ieu teh bade masihana teh di moal ulah masihana naon ieu teh asa geus ngomong acan atuh da kudu basa-basi kabulu modar goblok Batik basa-basi. lu bating basa-basi teh kieu yeuh Beleduk nah naon abdi teh kulan upama di persyanten mah abdi teh tuhureun hayang nginum dulu itu hanaang sumuhun bulan di SD keneh dugi geus sageungki abdi can nginum-minum dulu itu dedeuh teuing aya cai mah seueur cai bulan loba cai mah alhamdulillah tuh upami kitu mah sareng sangguna we sakendenan bulan manta dahare wungku atuh da cai mah pasti dibere nya dupi salira teh saha bulan lamun dipercaya mangaran kaula teh merah kaca sumuhun alhamdulillah teh panggilan nya Kang. ulu eta dipengker meuni sae naon bueuk Si goblok tadi Anis enak buek aing. mana bueuk eta dipengker bulan sanes bueuk ieu teh pun anak wah manya anakna bueuk eta teh anakna belegung seuti bueuk goblok aing ge boga di imah penting ali pamatungna ge sarua parabna teh kotok kitu sanes bueuk ieu teh pun anak ngaranna teh Buncir geura sok sauran leres bulan ye sok sauran
buncir gitu buek sana buek buncir oh cir Kulan. Allahu Akbar Astagfirullahaladzim sepuh apunten abdi sepuh apunten abdi manawi teu buek kana dawala naon kakara poe ieu aing percaya diri gede hate aing poe ieu gede hate kumaha sugan teh nu goreng teh aing mek teh ieu jelema leuwih goreng teh aing Alah. lain anehnya bapana normal anakna kitu teu kudu aneh kumaha bapana ieu panita ari indungna termos jadi hasilna kieu ya tuh saha teh ya salira teh kulan nami teh saha upami di persanten mah abdi teh Ronaldo kulan Ronaldo sumuhun Ronaldo nepi ka pegek kieu nya urang mana di Citaman kulan aya Citaman Ronaldo nya bade naon atuh ka dieu teh jang Ronaldo teh tengenaheunnya jang Ronaldo gitu ya heeh Jang Ronaldo gimana? urang balaka we ayeuna mah tuh sugan juragan Anom pernah ka dieu urang balaka we nya heeh salaresna mah kulan abdi teh ka dieu teh tapi salira ulah di bola beja-beja deui nya naon upami di persanten mah abdi teh Intel oh anjeun teh Intel di mana di Busbus buser goblok lain Busbus teh nya abdi teh ka dieu teh nuju ngudag residivis ngudag kumaha jelema kasus DPO abdi teh ka dieu teh nuju milarian buronan kriminal milarian buronan sumuhun penjahat kelas kakap saha ngaranna teh Gatot Kaca Si goblok. Aing disebut penjahat. kumaha kadunungan teh keun beda eueuh goblok sih teh karena ge nyamar teh Nyaman betul kudu kalau leuwih. oh jadi Gatot Kaca teh penjahat Gatot Kaca teh bandar narkoba Aduh si goblok. teu kaop aya hayam beak ku Gatot Kaca mah dulu itu tak ku abdi wungkul sieunna teh upami aya abdi teh depa sieunna ku abdi Si goblok. Nya aing sebut penjahat. Ting sabar. jadi anjeun teh neangan Gatot Kaca ka dieu sumuhun Mumujeng deui pulan sepuh. moal panggih jalu bulan moal panggih anjeun dengan Gatot Kaca sanajan nepi ka langit ping 7 moal panggih ka ujung dunia moal panggih Lakan naga ge moal. nah maka jeung moal penaklan sabab anjeun jelema anu panggede-gede bohongna di alam dunia karasa Rasa gede bohong naon ieu teh bagi nyebut gede bohong panggih ke kakara jeung kuring gak buka mata siakan. tong buka mata kieu teh kumaha teu nah nyebut gede bohong kiraha yang gede bohong coba naon ai mah aki-aki sabaraha taun hukumna Moto kakak. ulah sia teh belagu sia teh teu nah disebut bohong bina-bina teuing Bohong naon. gede bohong anjeun teh bohong naon kuring ka didinya Mana teh gede bohong. cicing sia buek dagor waing coba ieu teh jelema tak kitu-kitu teuing ai wani kakek-aki jeung budak leutik sia mah gede bohong anjeun sumuhun ari ngaran batur dipake ari ngaran sorangan disumput-sumput karasa sia nah apa kakuring apa anjeun teh lain Ronaldo tapi ngaran anjeun teh cepotnya uluh anjir kehel dulu dibejaan nunggu sia ente
anu tukang lain Dedi Mulyadi tapi dawala ngaku Dedi teh teulem-elem ngaku bapak aing Ini terkira-kira. kira-kira itu mah gubernur beunghar bager aya sia pedit nah dangaran Dedi Mulyadi mah loba lain gubernur wae ayo euy kitu wayahna moal pangih dengan Gatotkaca ka mana ge cai ulah da abdi kagaduhung ka dieu komo kaula teu hayang kedatangan maneh nah make kaduhung ai sugan teh anu ngaran padepokan majalah lujur we jelemana tuluy geuningan pada buktina mending gerde bohong gede bohong naon salaresna mah nu panggede-gede bohong nama sanes abdi tapi anyeun nah kaula gede bohong ti mana pale uninga gede bohong di salira bener nah atuh nyaho maka kuring bertanyakeun anjir si goblok cicing si buek dakur wae Dibalik. ai nyaho maka kuring langsung we cepot dawala satadina we kaula teh ngadoja bogoh daeng teh kukur kagak jeung di doja atuh melarian Gatotkaca mah sanes ka dieu Mang Cepot Mang Dawala nah ka mana ulah melarian Gatotkaca kaula ge apal ari Gatotkaca teh jelemana resep ningali jelema nu gelut Wah. Kena ribut. ras kumaha tak ieu teh padepokan teh kareh kepada sapon ku nagara Tirtadahana di alun-alun nagara Tirtadahana aya saemara belabar kawat adu jago Iya, Cep. belabar kawat adu jago tah Gatotkaca masuk resep lalajo jelema nu garelewet pilarian kadinya alah dola bener dola ieu teh laras aya saemara aya duh alhamdulillah dola urang ka itu si dola buru si dola alhamdulillah nuhun ulah di pasiean wartos nya bade ka itu abdi ulah mereka itu si mohon tah lamun mereka itu bareng jeung anak kaula ulah lamun bade ka itu bareng jeung pun anak entong abdi berduaan segera tegedah wios abdi berduaan ye sarang pun anak bade ka itu sawios misah we misah tong sareng abdi masing-masing naon sia nama ka jeung emung sia nu belegug naon lamun urang ngahiji jeung si buncir kumaha lamun disebut dulurna yang turun derajat teh sia bina-bina teuing keur urang parah datang nu parah leuwih parah padahal teh situ ye sareng pun anak bisi teu apa jalan sawios kula tatarosnya di jalan teu apa jalan mah ayeuna mah aya GPS Kayak Google Map. ya Google Map mana HP na nginjem ke batur geus teh nanyakeun heuh kitu ye sareng pun anak alim sawios kula sawios ya abdi we murang kali teh pan namina ge murang kali kumaha lamun hayang jajan tah urusan jajan si ieu mah loba duit na kamari hasil ngajual sapi batik kulit ongko ayo tuh ku duit mah eleh si goblok mah ieu cir Abdi abah tah hareup mangga abah alhamdulillah nuhun abah nuhun Mang Cepot pahit push punten kapangkeran Mang Cepot diuk abah hari geuleuh ka jelema ulah ditemongkeun hareupeunana komo bapana mah kumaha mun kasinggung da waniun goblok aing mah Wani jegelutna. lain urusan wani goblok si teu sopan pan teuing aing mah Daripada tukangannya kan. daripada tugangeun mending hareupeun aing mah Daripada tukang Iya. tukang goreng ka batu. wayahna buncir sok neangan pangalaman lalajo saemara asik abdi bubarang lalajo saemara abah heeh alhamdulillah abah aya nonyo ke si goblok ieu Gadenger gitu. jenger jeung naon deui
sok itu jeung Mang Cepot Saya Abah. omat cek Abah tadi kumaha lamun anu ngahina ditarima ku kasabaran hitung-hitung ujian Saya mangga Abah, mangga. sok cir Saya mangga permios Abah. mangga Ayo Mang Cepot. sok tibayun atuh abi ge kulan bade permios wae na mangga atuh sanes tuang heula Padahal mah. Naon Kang? naon merong Naon Kang? jadi nyiksa aki-aki jadi mah Naon ya Kang? naon aya tempuruk ini kakara tawaran lain kita tadi mah sawios kulan sawios teu kedah ngarepotkeun di jalan ge seueur jukut sawios ngalebok jukut di jalan is teu kenging jukut di jalan dipengker jukut sararea mangga tak nyokola tuh mana agak-agak naha begitu nya puntenek sepuh dapun aceu begitu gariha teu sawios dawala teu sawios mangga sepuh mangga kula ceuk mah ya lieuran nya mangga Pek Gatot Kaca buncir neangan pangalaman cenah nempo kata awewe kadahanawati lamun masih kene teu bogoh bener maneh teu normalna cik kayangnya Aing lah tuh saya marah. Laju gelut aing siap. Alah. Aduh, alhamdulillah ya Allah yang laju gelut. Aya lalajuaneun. Iya. wanci burit surya rek pamit hujan letik ngariri tina hayang ngalagu nepo sieun jadi hayang utah aing Gini kayak Mang Cepot. goblok disebut emang didagor ku aing emangna sia alo aing Manusia keluarga. matak naon sia teh ngajedog di gogobrog Sare Kakak. bapak sia geus kolot geus bawa taneuh geus tinggal-tinggalkeun beda-beda teuing Nyadap dia yang nonton saya marah. iya sia man ulah nonton saya marah eta mah nonton saya marah mah keur jelema dewasa sia mah nonton tai muning itu di handap beda-beda teuing tai muning ge rame lamun ditepung kaleur mah dalar ge sukelut Ya tapi panap dia yang nonton saya marah. Cina nonton garelut. Mang Cepot. sia kain teh emang goblok beda-beda teuing emangna aing teh emang sia Emang mikir sia teh beda-beda teuing Alah anjir ditonyok. Aduh, oh cing sabar. naon si sabar-sabar Ente Mang Cepot. nyebut emang sakali deui ku aing disetrum sia kalian keluarga siapa? Hayang disebat naon atuh. Aa. komo goblok si teh emang sia teh adi aing Anak itu ngomong. Nya saha. oh bos Oh nya tuh oh bos. tuh pan ngeuna kana hatena ge Omat sia jeung dewek ka itu ulah ngahiji Maksudnya kumaha. heuh ulah ngahiji jarakna 1 kilo ulah bareng aing heula Tapi dah yang sarang jeung oh bos. mumul sakitu bau hangru isi teh ulah kompoy jeung aing Tapi abdi mah yang sarang oh bos. tah sudi najis teh goblok ieu teh bina-bina teh geuleuh aing teh sia teh ka bina-bina teh rujit matak naon ngecedog di gogobrog Ai. gitu atuh kudu akur jeung dulur mah nya cir Mang Dawala. Atur jeung saudara. akur jeung dulur batur salamun
jeung baraya batur sadesa. Meni mirip kieu nya duh. Budak-budak teuing yang diseuketan gitu. Kilonyen ku Adi. Sok sakilo jarakna. Hoyong sarang obos. Montong. Umur. Mau diberi duit ku aing. Aci cingkang. Ayo tuh. Aing ku duit eleh wae. Aduh ampun aing. Ayo bareng ya aing. Ya ayo tapi hayang diakun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tengukur ka kujur, tengumang ka awak, siap make jeung hayang ngahiji jeung menak. Nabi-nabi teuing hayang ngahiji jeung aing goblok. Make jeung wawanianan si teh. Make jeung hayang diakod ku aing, dangor ku aing si teh. Bina-bina teuing Hayang diakun ku obos. momol. Nyabak sia ge aing kudu kumaha 7 kali. Utan hongko. Aing teh maneh nyaho aing teh anak CEO. Anak Kaisar Rohman. Mun maneh nyaho turunan naga aing teh, lain turunan cacing. Bener-bener teuing si teh. Iya cacing. Abdi teh hayang diakun. Momol. Mau beri duit ku aing. Naon Kang? Masuk atuh. Di lemah materi Kang teh. Sok. Dakon. Sok. Buek. Naon? Di mana-mana di akun mah di tukang yang dihareup. Da bos mah tepuguh mana tukang mana hareup. Wanian. Bener-bener teuing sia teh ka aing teh. Aing teh menak. Bener teuing. Sok buru-buru. Yakin cuma ada duit? Abdi mah tara bohong. Masuk. Mau nyokot penyerang sia. Sok. Si anjing disebut. Sok buru. Mata aing tong ditutupan. Oh nyapunten atuh bos. Ya, sok dina tah, tak gitu sok. Sia jeung bau lauk di situ. Oh. Ayo. Berat si teh doraka teh kolot si teh naon teh. Awak teh oh jadi berat ieu. Sok. Sok atuh leumpang. Mengke atuh si teh. Bener-bener teuing si teh sok. Iya. Oh bos. Naon? Yang kieu. Allahu Akbar. Sok turun. Hah? Turun. Ali mah yang kieu di dieu. Ecakeun sok ecakeun turun. Hayang kieu di dieu. Turun setan. Hayang di dieu. Allahu Akbar. Jeung bau lauk si teh. Turun. Hayang ge. Turun. Goblok tende gitu sia. Aing reudeuh ke sia. Hayang kieu di dieu. Allahu Akbar. Turun. Mau diberi duit ku aing. Hei. Sok atuh aing kieu. Dekat catur di jalanan.